Alhamdulillah nya nyampe oge euy. Dieu gitu. Da ieu cenah imahna ge deket sekolahan ieu euy. Si ulun teh anak-anakna. Heeh. Oh ieu berenang. Ieu nya. Geus sigan we atuh. Bener atuh. Eta mah da lieur atuh euy imahna di Sadah ongkoh. Di Cangkuang ongkoh. Di Cililin ongkoh ieu di dieu deket sekolahan cenah. Asal lieur imahna teh euy. Heeh, nyamperna bingung urang cobaan ka dieu urang. Sikan punten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Curang di dieu imahna. Geus ti marana? Jangan maneh urang teh. Itu pamajikan nyiram dengan sampeu anakna, nu kumaha sampeu anakna. Oh, tuh nu urang kebeneran tujuan anak sampah mah tuh. Nah. Dia Mana cik ningali. Nu kumaha anak sampeu teh. Alah, atuh nu kieu ge loba atuh di urang mah atuh. Tah ieu anak sampeu teh. Pan anger dah atuh piraku dibeli anak nama atuh itu indung jeung bapana akina itu kurang careurik meureunna mun di. Atuh di urang ge loba atuh nu kieu mah atuh anak sampeu nu kieu. Ari maneh butuhna nu kumaha? Pamajikan teh nyiram hayang anak sampeu. Anak sampeu teh nu Ari kumaha? anak sampeu nu kumaha? Lieur. Itu anak sampeu tuh itu indungna, itu bapana, itu akina ninina araya mangna. Kan kudu kabeh da. Lamun ieu karunya ceurik ka indung bapana. Ini bingung aing mah euy rudat kieu teh euy. Ieu kumaha ya anakan? Lieur mata kieu. Teh anak sampeu. Geus sakieu nama. Anakna indungna kabeh bae minta 200 urang. Euy sakalian jeung buyutna atuh aya buyutna. Aya Sok beuli we bae lah. Engke we bawa ku maneh transferkeun ka urang. Siap We maneh jauh-jauh ti Cangkuang ka Cililin. Neangan anak sampeu gara-gara anak sampeu urang teh. Eueuh di Cangkuang. Eueuh. Aya ge bapak sampeu itu. Bae we sok ke transferkeun nya. Atuh siap atuh. Heeh. Ke urang ka dieu heula nya. Ayo nuhun. Assalamualaikum. Salam. Ketrukan pulau teh. Dina cai teh jadi oyag kieu. Anjing. Nah, maneh teh gableg pikiran, nya aing keur nguseup. Adan diubek sia moloho. Naon ari maneh? Pan ame di kieu-kieu teh ame laukna ka ditu ame nyangut ai maneh. Moal bale gitu itu di kieu-kieu mah tuh moal digebakeun ka itu mah tuh moal nyangut ka itu ge atuh. Ya mah bikin kacau wae babal aing keur geuna-geuna nguseup, keur gegetrukan. Jadi we nyangut kehead sia ku aing. Aing mun teu kara geunaheun cicing aing diudag sakali itu kehead. Goblok. Maneh nu goblok mah nyok aing kieu-kieu teh ame nyangut ka ditukeun laukna. Kok edan. Yuk ah. Bohong anjing itu pakai tinggal ajak-ajakan si aing udah anjing ini kan lupa Anjing jelema itu mah ya pakai siap kok aing aduh. Naon? ulah tanya Naon ge naon lompat aing keluar. Nah, kan konten urang mah lain ke mana-mana juga aing. Wah, enak aing keur konten ieu mah. Jalan urang kan keur konten ayeuna atuh urang. Wah, edan masuk. Aing geus pusing mah geus kareungitan ni wae hayam ampun teuing aing mah di imah teh samplang deuget imah. Leungit we hayo hayam teh geus pusing we kana otakna ge. Mah Si Suja hari mana keur naon ambek-ambekan wae kita. oh ieu teh rarungsing aing teh ieu teh. Hayam nya leungit teu kaop we boga hayam boga parabot teh segala leungit aing mah ni hoream mah teh. Pusing. Oh kudu kumaha atuh? Aing kurang dukunkeun. Di mana nu alus dukuna? Di ditu. Asa bener we ulah kos kamari dukuna geuleuh nah kitu patuh. kalian ngobrol naon dia ka mana Begitu ya kayak. Duit hayam penting teh urang teh. dukun teu kudu kadukun aya mah ya solusi Ka mana? itu ya
Naon ieu? CCTV aja. Oh, gimana di luar pijar oge. Benang wae ku ieu mah kabeh oge. Bener halus bener. Orang rek masang ya Mana tadi itu pasang, gang ieu? itu, heeh. Oh tuh urang sarua rek masang atunya. Datang kayak mau orang Ya rek atuh masang nya. Waduh. Naon jauh-jauh musuh ai teu meunang mah kabadukan. Ning kos aing we meunang keresek tuh. Aing mah nya ge make jejer hiji tah ieu si Janet teh wah kieu menang loba. Tuh na keresek dinu bodas aya, dinu hideung aya. Naon? Didinya make jejer 7. Teu bebeunangan. Geus we mending di kolam di ditu tuh ten aing loba, ai teu bebeunangan mah. Aing kakak mantau kakak cicing deui wae ku aing baledog kitu si otong ku aing. Baledog ku aing mah gerak. Ih, ampun. Kodek mantau gue teh ku aing baledog gerak. Aing marah kau sok pan aing ada boan tadi. Dia kos bolon kan, muternya rarang. Boro-boro nyangut kudu menang tuh tingali kos aing na karesek tuh. Aing menang loba. Coba maneh mana? Wah, aing mending kana mau budak aing bar mau siapa? Kos bolon kita ngajak mantau gua aing, mantau. Oh dah, tinggalin lagi teu meunang kitu aing mah. Tebetah aing teu meunang kitu tuh aing menang. Aing anggilap. Aing Bandung, aing ulah tuh aing. Ulah tuh atuh ulah. Nyanggut ke aing marah kau sok pan aing ada boan tadi. Sia kos bolon kehet nyokernya rarangut. Boro-boro nyangut kudu meunang tuh tingali kos aing na karesek tuh. Aing menang loba. Coba maneh mana? Aing mending kana mau budak aing bar mau siapa? Kos bolon bisa ngajak mantau gua aing. Oh dah, ningali lagi teu meunang kitu aing mah ngopi. Tebetah aing teu meunang kitu tuh aing meunang. Aing hanggilap di ditu. Di Bandung aing ulah tuh aing. Ulah aing teh rek bandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan. Kita ngaprak lagi. Kita berada di Lapak Bantur di Bunder Ciceri, mudah-mudahan banyak sabaran. Rakit kosong. Kita gaskan aja, semoga kalian sehat selalu ya. Diberkahi rezekinya, panjangkan umurnya. Amin. Jangan lupa like, comment, and subscribe.